Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad penta jamna dibikeun moal 2 kali tas wudona. Berarti urang teh disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan hampura karek sebatas sesebutan pagawean asli nama can nembongkeun ka ustadan nu sanyana. Weh. Bener ya teh. Otak ya ge pengajian teh aduh para lalesu. Kunci hirup teh ternyata kolbun salimun, hate nu membawa terhadap keselamatan. Lamun hate anu bareng jeung salamet panona bakal tawado, ceulina moal resep gosip, bibirna moal ngomongkeun batur, lengkahna moal salah, hatena bakal bersih. Itulah kolbun salimun, al kolbun malikun, hate adalah raja. Batur nyen gedong nyeri sirah, batur meuli motor ratug angen, batur meuli mobil muntaber, batur meuli sawah ka rumah sakit, batur maju usaha modar si eta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya teteh ngecek ngarti henteuna. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya kumpul ngariung dina ieu haplah, muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya riungan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang pitulung ti mantena ti Allah nu Maha Kawasa nu murbehing alam nyiptakeun alam sakabeh. Wirehing setiap manusia hirup tungkul tempatna kaluluputan, tanggah tempatna kalelepatan, janji ayeuna sakapeung sok poho dina poe isukan. Para asatid asatidah, qori qoriah, mubalig mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, turta santri anu kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun sim kuring. Pupuhu lemur, Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, rekan simkuring Banser Kabupaten Brebes, anu sami kusim kuring dipihormat, rekan simkuring Pemuda Pancasila Kabupaten Brebes, anu sami kusim kuring dipihormat, Ibu miwah Bapak sadaya nu hadir di ieu tempat kalayan ngabogaan tujuan jeung pamaksudan. Lamun tukang dagang pasti hayang untung, lamun nu tani pasti hayang hasil, lamun ibu udur ka rumah sakit pasti hayang cager, tah ari ibu pangaosan hayang naon, bisi hayang panggih jeung urang, ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu maka gerak tanyakeun ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu. Maka jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa nyaangan hirup sorangan, tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup parowek wae. Kabeh oge arapal ilmu tahajud tapi ditaong tina kicep kieu mah da kicep beuki hees. Kabeh ge ngalalarti jeung arapal ilmu infak jeung sedekah tapi pedit mah pan anger.
kabeh oge ararapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a tapi naha ustad ge pasea wae. Ibu ge ararapal kasalaki kudu hormat tapi duit leutik naha jeding wae. Berarti lain urang nu teu boga ilmu, ilmu mah geus pada boga ngan cahaya tina ilmu eta can aya. Timbul pertanyaan saha nu bakal menang cahaya tina ilmu, jawabanana hiji, iwalti jalma anu ngabogaan kolbun salimun. Kolbun salimun teh mun dihartikeun ku urang mah hate nu bersih. Sabab jelema beunghar alus hate bakal bager, jelema sangsara alus hate bakal sabar, jelema beunghar kotor hate bakal sombong, jelema sangsara kotor hate panasan cilaka duanana ku kakotoran eta hate. Well. Jalma alus hate boga ilmu bakal tawado, jalma bodoh alus hate bakal alewo, jalma boga ilmu kotor hatena bakal sombong ku ilmuna, ngaledek jelema bodoh teu sadar keur naon pinter deuk ngahina nu bodoh mah justru aya nu bodoh teh kudu dioncoran ku nu pinter. Kolbun salimun aya di pejabat bakal nyaah ka rakyat, kolbun salimun di rakyat bakal daek ngadoakeun pejabat. Tapi lamun pejabat hatena kotor kadituna nipu rakyat, rakyat oge hate kotor kadituna ngadoakeun teu ecreug ka pejabat atuh teu baralek duanana. Matak sumber sagala rupa kahirupan adalah gumantung eusi hate. Saalus-alusna bapa, sagelis-gelisna ibu sing sadar ku teri ge eleh. Teri bangke 15.000 hargana sanajan bangke, coba nu geulis maot teuneun di pasar da digemok harita keneh. Berarti eueuh hargaan. Awak ibu ku hayam ge eleh, hayam. Sabab hayam mah kabeh oge manfaat, buluna eukeur kok, dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, kotoranana eukeur aduk, tulangna seblak tulang. Ayeuna awak ibu enjing-enjing ngenog teuneun di pasar, da ngadon bangkrut atuh pasar batu. Matak harga diri manusia lainna pangkat, lainna jabatan, lain kabeungharan, tapi harga diri manusia gumantung eusi hate nu sanjana. Termasuk ieu pangaosan cantang tu disebut alus. Belum tentu ini pengajian dianggap bagus. Tergantung modal hate anu alus. Pangaosan alus bareng jeung hate nu alus isuke bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor bener aya riunganna nama alus ngan hatena kotor bakal loba nu diomongkeun. Minimal anu gigireun deukeut jeung si eta ku bau kesangna yai. Minimal bapak hajat dicaritakeun nepi ka hajat teh eueuh hakaneun acan. Padahal ieu riungan alus ngan bongan sumber hatena goreng maka hasilna jadi garoreng. Salat alus ngan gumantung hate nu alus, salat alus hate alus isuk ge katempo akhlak nu alus, salat alus hate kotor teu saeutik bubar salat asa aing pang salatna. Nah kudu kitu geus salat jadi sombong disebutna. Well. Matak sumber manusia itu adalah hate. Lain baju, da baju medek warna-warni hideung koneng kayas ge balikna mah warna bodas heueuh ngaranna. Gedong sigrong mobil mewah sawah lega ge anger maot masarua jeung nu miskin, gedong sigrong balik ka nu nyereng kedong, sawah lega dikubur di sawah batur, mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran, matak nu baleunghar teh kudu bager ka nu sangsara, malah madar engke maot nu beunghar loba doa ti nu sangsara. Apa nu beunghar pedit menu sangsara teh sudi najis ngadoakeun. Malahan atoh sia teh mah paeh teh. Nah, ngurangan jelema kumed. Matak hakikat hirup urang teh butuh ku batur, batur teh butuh ku urang. Geura toong ku ibu jalma nu miskin, jasana gede. Aya nu maot nu miskin pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan.
ayeuna maot pangheulana nyokot pasaran si miskin, tahlil 100 poe si miskin, matak lamun di Brebes aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali manu miskin dendam, maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Manusa butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Ibu make tiung menang saha, menang batur. Baju menang saha, menang batur. Selop menang saha, menang batur. Imah menang saha, menang batur. Maot dikubur saha, dikubur batur. Disolatan saha, disolatan batur. Ditahlilan saha, ditahlilan batur. Naon alasan urang kudu goreng jeung batur? Ieu teh ongko Brebes tapi karena Sunda ungeuk-ungeukkan. Pokoknya lamun di dia aya nu teu ngarti basa kuring ungeuk we lah. Ngarti ya, oke. Tah matak harga diri manusia teh lain baju, Pak. Da ieu mah cangkang wungkul. Ieu ge ibu-ibu teh sebenarnya teh cangkang. Da ayeuna pedah we dek pangawasan di waredak di lipstik, pan di imah nama daster merengkel ge dipake. Pedah we edek lalajona gerhana nepi ka mani sajam satengah sagala disemprot, pan di imah nama bau hangrung. Jadi urang teh keur menampilkan kepalsuan. Malahan ibu bapak nonton kuring dina ceramah itu lain nonton anu asli hirup kuring tapi nonton kepalsuan kuring. Nana gerhana lamun nyarita nyaah ka yatim, bela si miskin, tulung nu butuh, talang nu susah, batur teu boga imah pangyieunkeun, eta mah teorina. Da praktekna mah cobaan ku palurah poe ayeuna sae ceramah teh urang bawa kana gawe ayeuna mah amplop ulah ditampa tuluy kumaha palurah urang bagikeun ka yatim jeung miskin nu aya di Brebes kumaha cek kuring tong kitu. Jadi ilmu heueuh ngan gawe nu kurang heueuh berarti urang teh hirup teh palsu. Bener? Pak Kades oge palsu. Pak Kades init kabang boga SK boga saragam Pemda datang ka bank ditawisan ku bank bade sabaraha ratus juta antosan pensiun SK dicabut saragam diteuneun leos ka bank teu direret-reret acan. Manusia sebenarnya palsu. Matak lamun hayang jadi manusia anu sampurna, manusia anu bener-bener manusia modalna hiji kolbun salimun, hate bersih kakara jadi manusia. Matak jawaban jalma anu bersih hate innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana saestuna Allah bareng jeung urang. Nah ieu pangajian bareng jeung Allah kuring teu yakin. Nah nana gerhana ceramana jeung Allah teu yakin. Nah barudak hadroh ieu sholawatanana jeung Allah teu yakin. Lamun ieu pangajian poe isuk ayakeun deui pangajian nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Berarti kajawab ieu pangajian lain jeung Allah tapi panasaran jeung jelema nu na TikTok. Allah teu geuning eta. Apakah nana gerhana ceramah jeung Allah tong wara percaya? Tahun hareup ulem deui ku kelurahan tong dibayar saperak-perak acan datang moal tah ibu teh suudon. Jadi lamunana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang geus berarti kuring ceramahna lain jeung Allah tapi jeung duit alias jeung buruhan. Matak hakikat nu ngaran hirup palsu. Bener. Cing atuh bedel awak urang teh kudu katemong aslina. Ulah bahasa lemes ai hate kulit limus borok. Lebih hade kasar kain kasur matak tibra. Lebih baik rambut gondrong bukan pembohong daripada dijas make dasi ari aspal di lalebok.
Leuwih hade rambut gondrong bukan pembohong daripada dijas didasi arigas dihahakan. Nepi ka ayeuna rakyat ngap-ngapan neangan gas. Aduh, ieu mah cermat ngawakilan ibu dah. Artina penampilan orang itu bukan sebuah ukuran alusna hate, Pak. Bener? Lain pedah kuring kieu. Da ari kuring mah tiba heula kieu, rek dianggap ustad pek, henteu ge. Teu nanaon da moal matak coplok huntu. Naha da disebut ustad kiai ajengan teh, sabenerna mah karek sesebutan batur, da asli nama teuing saha. Sabab Ustad Kiai Ajengan palurah boga SK ti Bupati pikeun ngamajukeun ieu desa, SK-na jelas dari Bupati. Tugasnya jelas memajukan wilayah. Kuring SK-na ti saha nu jadi ustad nu jadi kiai, SK-na ti Allah langsung, maka jawaban hadis Nabi warasatul anbiya. Ustad Ajengan, Kiai Ajengan itu teh warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Ustad mana nu ngalaman bareuh sampean ladang tahajud? Lamun mah di Brebes aya nu bareuh, kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bageur, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad penta jamna dibikeun moal 2 kali tas udona. Berarti urang teh disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan hampura karek sebatas sesebutan, pagawean asli nama can nembongkeun ka ustadan nu sanyana. Weh. Bener ya teh. Otak ya ge pengajian teh aduh para lalesu. Kunci hirup ternyata kolbun salimun, hate nu membawa terhadap keselamatan. Lamun hate anu bareng jeung salamet panona bakal tawado, ceulina moal resep gosip, bibirna moal ngomongkeun batur, lengkahna moal salah, hatena bakal bersih. Itulah kolbun salimun. Al kolbun malikun, hate adalah raja. Batur nyen gedong nyeri sirah, batur meuli motor ratug angen, batur meuli mobil muntaber, batur meuli sawah ka rumah sakit, batur maju usaha modar si eta. Ngeus tong nuding Allah moal nyiksa, sabenerna nu nyiksa awak sorangan, sik-sik melik, sulit ati, goreng pucus, belang bayah, panyakit hate nu aya dina dirina, itulah nu bakal nyiksa kana awakna. Well, aduh, awaknya aya Allah nyiksa. Terus patak bapak ge bakal kasiksa. Lamun lain melaan kahayang Allah, tapi melaan kahayang diri. Kahayang diri mah moal aya tungtungna. Gedong hiji hayang 2, mobil hiji hayang 2. Kahayang diri eta teh Pak, lain kahayang Allah. Da kahayang Allah mah jelema teh tumarima, dibere imah hiji geus we cukup ku hiji. Ieu mah pan ku sabab hayang level tinggi, dihargaan batur, gedong hiji hayang 2, mobil hiji hayang 2, sarakah ngaranna, gedong hiji sertifikatna kabangkeun, bener imahna jadi 2, mobil hiji BPKB-na dikabangkeun, bener mobil jadi 2. Gaya cek batur jangar huluna. Melaan naon? Melaan gaya. Amarana gaya nu beunghar make kongkorong alias kalung, nu miskin ge da panas hate deregdeg sarua make, nganu beunghar bisa dijual, nu miskin mah ternyata kongkorongna teu bisa dijual lantaran tina lajada ladang COD. Itulah nu matak nyiksa kana awak kabita kumilik. Bener tuh Pak? Pak Kades menerima jadi kades, menerima dari kelurahan, teu hayang jadi camat, ditarima jongjon. Batur geus hayang jadi camat, batur geus hayang jadi dewan. Pak Kades mah nyengcen we jadi kades,
geus tah eta nu matak bisa hirup mawa tenang. Benernya nu sangsara orang miskin narima karena kemiskinan dahar tamakbruk jonge jotang babadotan genyer takokak lenca jagjag nu beunghar opat sehat 5 sempurna genep kudu aya cuci mulut apal berem apal hejo satru nu sangsara nu miskin tidur dina kursi butut kerek nepi ka calangap nu beunghar hayang kerek kitu hese ku kasibukan gawe nu miskin udud reungit dek nyocok teu tulus matak eueuh panyakit cikungunya da reungitna kaburu ditiup ku kebul nu baleunghar loba duitna loba bubutuhna nu miskin eueuh duitna eueuh pangabutuhna senang mana kira-kira Pak loba duit loba bubutuh eueuh duit eueuh kabutuh senang keneh teu boga duit tanpa pangabutuh. Coba nu beunghar loba pangabutuh aduh ieu ge nu hajat loba duitna kan kunaon atuh kurang berag pan penting ieu ge geus loba bayareunana tena kudu dibayar son kudu dibayar hadroh kudu dibayar kaasup ngadatangkeunana gerhana ge walah nuhun dibejaan padahal nu hajat loba duitna tapi naha kurang berag batin benang ngahuleng geus loba bayareunana loba duitna loba bayareun coba ieu teu boga duit da eueuh bayareun. Jadi kehidupan itu siklusnya seperti kitu matak hirup konsep tenang hati menerima terhadap apa yang Allah berikan. Ibu halis geus alus tarima lain dikerok ganti ku patlot balik ti dieu kesang lu atleet pasea jeung salaki naha leungitna jeding hiji bulu soca bulu panon geus alus antep teu narima meuli samung atuh nempo ustad kiceup balik ti dieu mawa motor gelebug angin nilep duanana ti kusruk kana susukan kakara didinya ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Konsep manusia adalah menerima. Innallaha ma'ana sesungguhnya Allah itu harus bareng jeung urang. Ibu rumah tangga hayang alus bareng jeung Allah. Pak Kades hayang salamet dina jadi kades bareng jeung Allah. Ustad hayang salamet kudu bareng jeung Allah. Ibu rumah tangga kunaon jadi randa ngora-ngora tong nuding Allah takdirna we urang kudu cerai lain takdir ibu goreng adat kasalaki hohoak duit leutik beng nahi kanana haben we kieu eta kasalaki dibere gede kakara 6:30 sarung geus diceklan hayu aa sono dibere leutik jeding-jeding beng nahina kieu we haben ibu sing sadar lamun ibu loba kieu ka salaki na teu sieun engke maot hese nilep pan maot teh palebe kieu kusabab si eta mah loba doraka ka salaki loba kieu ngajepret deui we untung lebena pinter nyokot duit 10.000 disimpen dina leungeunna nilep sorangan. Bumarima. Ibu bareng jeung Allah rumah tangga. Rata-ratana urang mah rumah tangga lain jeung Allah, jeung nafsu. Amak kasalaki ngaran sato bijil tina bibir si Bagong. Salaki kasigeng disebut Bagong. Puguh nyamperkeun naon nyebut Bagong, berarti sabeupeuting aing hees jeung bikangna. Budak nanya, "Maneh Bagong?" Bapak Bagong, Mama Bagong, Ari Abdi, cek inung bapana anak begu sajang. Ruksak rumah tangga, cerai terjadi, kakara nuding Allah, ya Allah. Adat. Lamun bareng jeung Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Ibu amek kasalaki, wirid.
salaki lalajo TV tapi ibu aral ka salaki wiridan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh yasin salaki tepan ngado nangkep ka ibu bari maca ayat kursi da dianggapna kaasupan jurig jarian cokot duit 3 juta gebrok kana lahunan ibu jawab ku ibu sodaqallahul adzim cerai moal budak teu korban duit menang dah hirup bareng jeung Allah mah teu boleh untung atuh Pak. Nana gerhana ceramah bareng jeung Allah tidak pernah berharap tentang uang. Sabab eta mah geus disadiakeun. Tesangka berbes kuat ngesang ge lu. Da Bandung mah pan tiris Pak. Awios keun bae. Kan we antep we ka sama ge. Mata. Jawaban innallaha ma'ana itu susah Pak. Jawaban innallaha ma'ana itu sulit. Tergantung isi hatena. Boga harta bareng jeung Allah Pak, konsepnya seperti ini. Anu boga harta saha? Yang maha kaya siapa? Berarti yang memiliki seluruh kekayaan siapa? Oke. Allah gaduheun harta, Allah punya harta. Dititipkeun ka ibu, hiji waktu deuk dicokot, dikeun. Paham? Pancek ibu Allah maha kaya, Allah maha memiliki rizki, bener? Ibu diciptakan ku Allah, suatu saat Allah akan menitipkan harta terhadap ibu, tapi suatu saat akan dipinta lagi, pikeun. Tah nusok jadi penyakit teh, duit ti Allah dititipkan ke ibu, dipenta teh dibikeun, akhirnya jadi gering. Paham konsep seperti itu? Pak Kades teh anu rakyat, patak lamun rakyat geus teu menghendaki ka Pak Kades, pindah we Pak Kades. Teu moal nyaman jadi Kades gak ieu rakyat mungeun mah. Kapaham Pak? Patak rizki nu Allah, harta nu Allah, hiji waktu dipenta deui pikeun. Ari Allah mentana kur jalan kumaha? Tuh si yatim pang nyakolakeun. Tuh si miskin pang nulungankeun, gerak toong warga nu teu boga imah pang nyieunkeun, gerak teang jelema nu teu boga beas pang merekeun, rizki nu urang katitipan ku Allah dititah bikeun tong ditahan. Konsep Nabi Muhammad beres ceramah rizki nu Allah dititipkeun ka Nabi berupa kambing. Di tengah jalan aya nu menta, ya Rasul naon eta? Doma. Kumaha ceuk Nabi? Hayang anjeun. Nya, kumaha ceuk Nabi? Pek bawa. Milih kuring rizki anjeun. Konsep Nabi lain konsep nanagerhana. Ayeuna kuring di dieu di bahanan amplop jeung dus. Pemeureun eta ge pede we heula lah. Pegat ku bapak di jalan. Nabi domana dibikeun, apakah nanagerhana bakal dibikeun? Dipegat di ditu, maka abdi moal waka balik nepi ka subuh. Sieun aya nu menta, berarti konsep Nabi rizki nu Allah dititipkeun ka Nabi, Allah menta deui dibikeun deui. Jadi urang mah sakadar katitipan. Ari urang memilik Allah dipenta deui tara dibikeun, dikekeuweuk, akhirna jadi panyakit. Terus budak ibu nu saha? Budak ibu anu saha? Anu Allah dititipkeun kana patuangan ibu, betul? Nabi Ibrahim konsepna, Nabi Ismail anu Allah dititipkeun ka Siti Sarah, dititipkeun ka Siti Hajar, dipenta dina bulan Rayagung titah dipencit, geus siap Nabi Ibrahim mencit. Sanggup teu urang lamun boga ujian seperti kitu? Nabi Ibrahim mah anak
ieu mah pan harta. Lamun ibu paham terhadap konsep seperti itu, tidak akan ada jelema nu pedit, moal aya jelema pelit, moal aya jelema anu teu bager, pasti yatim katulung, miskin kabela, nu susah katalang, nu teu boga imah bakal pangyieunkeun. 100 jelema beunghar ngaluarkeun 1 juta, artina 100 juta, harita keneh bisa nyieun imah 2. Weh. Allah, begitu demi Allah Allah. Anggar we lamun geus gering kakada anu miskin teh doakeun nya. Kumaha cek nu miskin leboknya. Aduh. Ampun, padahal panon poe eueuh eta tapi kuat hareudang ieu. Padahal saya mah sengaja pakai baju ipis, celana ipis, geus apal Brebes hareudang. Coba lamun saya pakai gamis, wah panas pisan. Tapi ulah nempo penampilan, ulah. Da ieu mah baju abdi, calana abdi, nu ngomong ge ngomong abdi. Jadi bapak mah ulah komentar. Nah, ulah komentar, apaan bapak temang melikeun baju ka abdi? Lain omongan anak teh ungek tapi heueuhnya. Abdi moal ngomentar baju ibu danu ibu, abdi moal ngomentar tiung ibu danu ibu. Lamun ku abdi komentar, nah ibu nyengsol, kumaha cik ibu gantian atuh kumaneh? Abdi teu tanggung jawab, mata hirup tong sok lalajo batur, lalajoan mah awak sorangan. Kernawan lalajo amal batur, lalajoan mah amal urang. Lamun urang lalajo amal batur, nu aya bakal keheul, bakal amek, batur salah bakal hayang ngomongkeun. Gus Miftah ceramah 1,5 jam, kacaletot teh semenit. Apaan jelema mah ramen anu semenit, padahal ceramahna 1 jam. Berarti urang teh teu bisa ngahargaan kana alusna batur, karek bisa lalajo kana kagoreng patutan batur. Padahal konsep ketuhanan, konsep ketauhidan, kenapa Gus Miftah kudu kacaletot kitu? Allah dek ngangkat derajat tukang tamatak bieu aya tukang dagang, eta teh keur ngarep-ngarep kacaletot nana gerhana. Mantak abdi mah aya tukang dagang tara ditempo, naha sieun kacaletot. Nu dagang di dinya ka dieu nempona. Nu dagang ka dinya ka dieu nempona. Gus Miftah elmuna masagi ngaranna ge Gus. Geus bisa leungit meureun tina kasalahan ngaran Gus mah, tapi geuning eta buktina aya kasalahan sanajan semenit. Hirup aya nu ngatur saha? Allah. Ujian keur Gus Miftah naik darajat keur tukang es. 1 hari disebut kitu, isukna Prabowo nyumbang, Deddy Mulyadi nyumbang, Kades Kadus nyara rumbang 500 juta dalam sehari. Umroh ongkoh budak bisa kuliah, pira kadar disebut eta. Ayeuna tukang es di dieu, heg kuring nyebut eta, tapi heuh ngadon jogol. Da lain takdir, matak takdir batur, takdir urang tidak akan pernah bisa sama. Nana gerhana, baju kieu, calana kieu, takdirna jadi mubalik. Cobaan ku Pak Kades. Gamis sing ngangsar, udeng sing badag, tasbih cekelan, kumaha cek warga, aduh Pak Kades anyar tobat. Berarti takdir lain ayana baju, takdir lain ayana kopeah, tapi takdir ketika manusia menyerahkan terhadap Tuhannya, maka Allah akan menitipkan sesuatu terhadap dirinya. Terus itu Pak, ketika seseorang berserah diri kepada Tuhannya, maka Allah akan menitipkan sesuatu terhadap orang itu. Harta teh Pak ngulayaban, citu ka harti ngulayaban teh naon atunya lah. Harta teh baiklah ngulayaban. Uning ibu ngulayaban. Baiklah ungek we heula lah. Ilmu teh marak kayangan. Heuh marak kayangan teh di dieu mah ngulayaban. Tadi Bandung mah marak kayangan teh jungjurigan. Baiklah beda bahasa saeutik mah nu penting ungek we. Harta teh ngulayaban. Ieu harta dek disimpen di saha? Nah di Palebe, nah di Pakades, nah di Pakadus, nah di Lurah, nah di Camat, nah di Ustad.
tergantung eusi hate. Lamun hatena bager ka batur maka harta dititipkeun, ngan lamun hatena kotor dibere harta ge ngadon sombong, boga kongkorong lempang dongko. Pingau ti dieu nepi ka dieu, ti ditu lempang ka dieu, gigibrig jiga nu setruk hayu ngaos. Boga anting tiungna disinglitkeun, aduh teu ka kuping Pak Ustad. Geus nu kieu patut mah dititipan harga ge ngadon nyilakakeun kana dirina leuwih hade dibere kasangsaraan ngarah sadar dina kahirupanana. Wea. Jelema boga ilmu alus hatena maka ilmuna bakal tawado geura toong pare leuwih bener leuwih eusi leuwih tungkul. Naha tawado hirupna ngan lamun kotor hate pare beaku piit akhirna cucung. Elmuna nganyarikeun batur, ngaledek batur, ngahina batur, ngarendahkeun batur. Elmu nu mana anu nitah ilmu kudu kikituan. Well. Aduh. Batak. Orang yang bersih hate guguruna Pak Kades, guguruna asli. Urang mah Pak karek apal rasa jeruk amis. Ceuk saha jeruk amis? Ceuk saha? Urang mah karek apal rasa jeruk teh amis. Ceuk saha jeruk amis? Ceuk letah lah, da asukeun kana irung mah lain amis. Ceuk letah. Ujung ceuk urang. Cobaan we jeruk kana ceuli. Ceuk letah dan nu boga rasa mah adalah letah. Warnana adalah koneng. Ceuk saha koneng? Ceuk panon. Seleungse diangse seungit, ceuk saha seungit? Ceuk irung. Ceuk irung. Kocrotkeun kana panon batur, crot karasa peurih, ceuk saha peurih? Ceuk batur. Simpulkeun Pak. Menyimpulkan sesuatu tidak bisa hanya dengan penglihatan. Menyimpulkan sesuatu tidak bisa hanya melewati pendengaran. Menyimpulkan sesuatu tidak bisa hanya melihat daripada ucapan. Sebelum dirasakan. Allah. Batur musafir di jalan tong dicarekan, rasakeun kumaha lamun musafir teh adalah ibu sorangan. Kumaha lamun barang penta di jalan adalah adi ibu sorangan. Kumaha lamun musafir adalah dulur ibu sorangan. Maka muncul bakal sifat Allah bijil nadiri, sifatnya kasasama. Bener? Lol bangsat. Bangsat. Moal wakah hayang ngagebug, moal wakah hayang neungel, ditempo ku urang adalah bangsat. Didengekeun adalah bangsat, disimpulkeun ku bibir adalah bangsat. Hate bebeja rasakeun kumaha urang jadi si eta. Pamajikan deuk ngajuru, budak sakola SMP butuh biaya, imah teu boga, dahareun hese, hayang ka pabrik kudu nyogok, ijazah gede, sakola kudu nu mahal-mahal, ekonomi keur pailit, sedengkeun pamajikan oak-oakan hayang ngalahirkeun. Bisa jadi lamun keuna ka bapa ge naon nu dilakukeun sarua. Bener? Wal wakan neungel eta teh jimatna Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab bertemu jeung pencuri, maka Umar bertanya, apakah di lemur maneh aya nu beunghar? Ceuk pencuri aya, osok jakat tara. Kumaha ceuk Umar? Meujeuh aya bangsat lantaran nu beunghar tarara jakat. Allah. Meujeuh palurah aya bang emok. Lantaran ustadna pedit, kadesna pedit, kadusna pedit, jamaah pangajianana pedit, mun kabeh pedit aya rakyat boga bubutuh tara dibere, iwati nu bager budak duaan nu mawa motor Beat kaluhur bodas ka handap hideung, mawa kantong dua rupa jeung pulpen, tinggal ngariung limaan, bikeun kakak jeung KTP, aku bersumpah dan berjanji tina limaan lamun teu kabayar hiji tanggung renteng kuno opatan. Bang emok ngaranna, rakyat teu salah, nu salah mah hiji kades nabungan pedit, dua ustad nabungan pedit, tilu jamaah pangajian nabungan pedit. Coba lamun balager moal mungkin aya bang emok.
Iya kalaleprok abdi sadar kunaon keprok baroga hutang. Apaan kuring orang psikologis, orang kejiwaan. Jadi apa? Mata keprok teh merasa didukung. Berarti ngawakilan dirina. Coba lamun konsep zakat, konsep sodako, pakades sodako, sekdes sodako, BPD sodako, ustad sodako, jamaah pengajian sodako, MUI bareng mengelola rakyat mana nu butuh bere, miskin mana nu butuh tulungan, saha nu teu boga imah bantuan, wal mungkin aya Bang Emok lamun rakyat kabelaan. Aduh, keprok deui. 3 kali setoran di Senennya. Kalau menbelah dia 4 kali deui. Islam bukan agama bermasalah, tapi Islam solusi untuk masalah. Sekali deui Bu, Islam bukan agama bermasalah, tapi Islam agama solusi untuk masalah. Hartos. Begitu. Coba lamun rakyat butuh kakuring cep nana kulan Bu mak teh boga budak sakola tuluy ayeuna butuh biaya luhurna 500 handapna 400 cek sim kuring aya mak tah mungkin teu si eta bakal ngeslok ka Bang Emok moal cep nana ai teu aya mah bade ka Pak Kades cek Pak Kades siap mak di saya ada gebro moal mungkin ka Bang Emok cek palabe di abdi ge aya moal mungkin ke Bang Emok eta nu miskin geus nganyuk katiluan 1,5 juta aya modal keur dagang teu mungkin kana Bang Emok tinggal kesepakatan Pak Kades kesepakatan palebe kesepakatan kuring Pak Kades palebe ieu teh kewajiban urang lantaran jalma sangsara urang bebaskeun beukingeunah si eta Islam agama solusi bukan agama untuk memperlihatkan sebuah masalah, tapi Islam untuk menjadi solusi dalam masalah. Hartos. Aha, atuh jadi nu salah teh lin batur, urang kana. Kunaon poe ayeuna umat Islam loba jumlah eueuh kekuatan? Ayo. Kunaon poe ayeuna umat Islam loba jumlahna tapi hilang kekuatan? Dikarenakan umat Islamna teu bisa silih ajena. Beda saeutik pasea. Usoli teu usoli teu beres, kunut teu kunut teu anggeus, utek-utek jeung jeceng nyieun deui masjid, 11 jeung 23 burger, aya di dieu loba nu 11 loba nu 23. Ta eta teh jawaban wadul, nu pugu mah loba nu henteu. Matak naon lamun prinsip Islam silih ajenan ngarah jadi rahmatan lil alamin. Batur utek-utek bae, batur jeceng bae. Batur tina asyhadu baik ia boga pamangi ia boga pamangi ia boga pamangi tidak ada perbedaan sebenarnya dina salat hanya sebatas utek-utek jeceng jeung asyhadu alla ilah geus teu kudu riweuh nu paling paur nu kaopat atahiyat bari marep atahiyatu mangga MUI turun Kades turun ieu mah ajaran sesat mah nya aya atahiyat kieu atuh sapanjang itu utak-utak ihwan pidin sapanjang iya jeceng ihwan pidin sapanjang nu iya orang NU asyhadu sarua orang muslim jaga riksa kehormatan wibawa agama konsepna lamun angka 10 ece ketua banser 10 5 tambah 5 deal 10 cek palebe 7 tambah 3 deal 10 cek Pak Kades 8 tambah 2 10 cek kuring 8 tambah hiji G 10 cek ibu 0 tambah 10 10 cek si Neng 20 kurangi 10 adalah 10 hanya jalan yang berbeda tujuan kita adalah sama Allah mata kula sok atuh tanuk teuing hayang burger teh atuh ieu mah usoli jeung teu usoli teu angeus-angeus batur geus nyieun kapal urang masih kena mikiran usoli jeung teu usoli iraha urang Islam dewasa terus Pak
yuk urang silih ajenan, yuk urang silih hargaan. Beda atuh ustad na barareda wajar. Nana gerhana ge beda pisan, menyai ustad kieu. Da abdi ge sadar ustad mah udang badag gamis ngangsar. Lamun aya ustad serupa kitu, jamaah nangtung wilujeng sumping al mukarram. Coba ka urang saja jalan. Well, kuat eueuh nu assalamualaikum. Ulah ditu aya warung ibu palih mana cing teu pangaosan kalem nana gerhana ge da urang jauh bakal telat datang bari ka urang. Bener cing teh urang teu dianggapna. Nah, lantaran bayangan bapak, bayangan ibu, seorang mubalik pasti tina pakaianana ge bakal kahayal. Kurumuy kieu jiga ojek online. Bener Bu? Tapi saya sepakat, setuju, digamis silahkan, diudeng silahkan, tuluikeun. Ngan hiji urang silih ajenan dina perkara eta. Hanya beda cara, jumlah mah saru. Jeung kudu era ari pas ya baju teuing mah teh. Ai pangajian mah ulah karena baju, mun pengajian karena baju teh pengajian bari bangkrut. Da ieu mah merek ibu-ibu mah karena baju teh jadi kiblat. Senen warna bodas kabeh. Nyangcan we jeung hideung diomongkeun alah can kabeuli nya. Kunung hiji. Salasa warna hejo kabeh. Nyangcan dina salasa nu bodas, salah kamari nu bodas mah ayeuna mah salasa. Eta we nu gugulung. Rebo warna koneng kabeh. Nyangcan warna beureum ai PDI. Kunaon sih? Otakku salakina teh dicarek, geus mah eureun ngaji. Ah jangar kana babatok haben nih baju. Dan nu kudu disaragamkeun secara hakikat mah lain tiung nu kudu saragam, lain baju nu kudu saragam. Hate nu kudu saragam mah bro. Tiung saragam, baju saragam, hate teu saragam mah ruksak. Ieu surak kaciri teu baroga saragamna teh. Keur naon tiung saragam, keur naon baju saragam, lamun hate teu saragam. Nu hese lain tiungna, nu hese lain bajuna, tapi tah nyaragamkeun eusi hatena. Bener? Tah atuh. Nu kudu saragam mah ieu atuh. Terus Pak Kades saragam jeung BPD saragam jeung MUI engke teh ngadoakeun Pak Kades atuh Pak Kades pager ka MUI aya meureun hari MUI dipenta doa ku Pak Kades aya barang bere ka MUI tara doana ge ponok we tol BPD mana cenah Pak Kades anu rek dibangun jalan mana jalan itu jalan mana jalan kabupaten atau jalan desa ACC ku Pak Kades deg pada miduaan sumpingkeun Muslembang tuh jadi pan pembangunan coba lamun cek Pak Kades urang ngabangun itu cek Pak PPD wah ditanda tangan wah jadi sesuatu terjadi itu karena ada kesepakatan bersama ladang tina babarengan babarengan teh hate jadi berjamaahna eusi ya berjamaah kadang eta atuh beda-beda baelah abdi ge ceramah di Tasik lamun abdi lamun simkuring datang gitu tah orang Tasik mah pan aya hadroh seperti kieu tapi nadana jadi beda jadi lamun kuring keur ngungkung teh dipapag ku shalawat sholatullah salamul ala toha rasulil ting teh naha kieu naha lantaran beda jeung Bandung Belanyang ka Tasik jadi es lilin ka Garut kumaha ari es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Garut cek hate es lilin mah Belanyang ka Banten hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah ajib tilu wilayah tilu cara tapi saya sadar yang dibaca sama sholawat kene sholawat
Ama jeung kudu pasea. Ieu ge di Brebes lamun aya nu maot, heg ibu mawa HP video. Nu keur tahlil, aya 3 konsep tahlil di Indonesia, tungkul, gideg, jeung muih. Aya nu tungkul la ilaha illallah, hudang-hudang dahar. Aya nu ngagideg la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cinta stop. Nah teu tungkul, tempok kumaneh nu tungkul mengadon sare. Jadi emang diguda gideg, ngarah teu sare. Nu paling paur nu muih. Illallah, 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 illallah. Bubar tahlil, batur dahar sia tengah huleng. Hayu urang bawa kana konsep nu sama, nu tungkul keur maca tahlil, ngagideg macana tahlil, nu muih ge keur maca tahlil. Kenapa urang bet kudu pasea padahal tahlil keneh, tahlil keneh. Weh. Ustad Barareda. Ah, mamah hayang ngulam ustad teh nu bari curhat. Mamah Dede. Sabab konsepna mamah dan Aa curhat dong, iya dong. Ibu langsung curhat, mah curhat dong, iya dong. Caroge abi mah nyeburutnya tuh usaha. Kumaha cek mamah Dede, datang KRT nyieun BPJS, sopak cucungik si etana. Ah mah ngulem ceramah teh hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip ti Bandung. Ah mama hayang anu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Indonesia Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Ah mama hayang nu ahli di bidang sejarah Gus Muapik. Ah mama hayang nu keur viral jeung tukang es Gus Miftah. Ah mama hayang nu jiga ojek online Kuring. Ah mama hayang nu ngawangkong jeung cacing kumaha emak we ah. Teka harti aing ngobrol jeung cacing. Makoli. Ah. Cacing ulah ka sasarian. Da boro-boro ibu abdi kitu kuat hayang seuri. Ah, mama ngulem ceramah teh hayang anu tegas. Habib Bahar, Habib Rizik. Ah, mama hayang nu alus maca sholawatna. Habib sa nu keren teh, Pak. Habib saya anu gendut gini, tah eta nu kudu diulemna. Ah mama hayang nu lentong Aagim, sabab Aagim mah suarana ge lembut. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah Aa bisa hadir ya di Brebes. Bagaimana ibu senang berjumpa Aa? Ah, ibu senang tapi Aa kurang senang. Nah ibu geus kalolot. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Cicing heula atuh imeh ah. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang ya. Bagaimana setuju tidak nih ke AA? Abesekan itu. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit. Karunya kanu hajat kudu ngamplop kaduaan. Sedangkan ai jatah saurangeun eta oge meureunan. AA ge melentong. Ah mama hayang ngulem ceramah teh bari nyanyi, oma. Di Tasikmalaya dakwahna sambil bernyanyi. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Apaan Roma mah tungtungna kudu aya Oma Irama berdakwah sambil bernyanyi kebaikan anak terhadap orang tua nepi ka digambarkeun dalam sebuah nyanyi. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman
dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan. Menggambarkan sebuah istri solihah dengan sebuah nyanyian. Katakan, Tuhan itu satu. Kuat asa ngebedug macul ya. Baik Roma Irama, katakan, Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Allah penggemar dangdut wungkul. Mata Roma Irama mah diberi gelar nage Raja Dangdut. Nah, detik kerletik oge, mun labuh teh make nada. Jotot ti tajong, ibu, au. Roma Irama mah jotot ti tajong. Au. Lamun bapak nitah nyangu, gerah nyangu kanyi. Geus burit, Roma mah lain kitu. Gerah nyangu. Geus burit. Mun kuring sorak gede jadi kenek alus. Bandung, Katapang, Majenang, Brebes, Jawa Tengah, dua deui. Roma bahaya jadi kenek. Bandung, Katapang, Majenang, Brebes, dua deui. Ningang urang dia beuki heureuy Al-Fatihah. Orang punya konsep yang berbeda, tapi 10 bisa 5 tambah 5, bisa 7 tambah 3, bisa 8 tambah 2, bisa hiji tambah genep, hiji tambah 8, bisa 0 tambah 10, bisa 20 kurangi 10. Tetap Islam keneh Islam. Lamun di Banten aya dangder. Lamun di Bandung sampe aya di dieu. Modin mau bener ngabejaan teh. Mun di Banten dangder, mun di Bandung sampe di dieu mah Udin. Bodin. Ala Bodin ten abdi mah Banar Hui. Mang Bodin di dieu mah Bodin teh sampe. Oke. Bodin dibikin gegetuk, dibikin comro, dibikin misro, dibikin kicimpling, tetep bodin keneh bodin. Sama kayak kudu pasea. Inilah konsep orang anu kudu mempersatukan umat, kudu kitu. Burger wae. Mun Islam jeung Islam pasea, nu ruksak lain Kristen, nu ruksak lain Hindu, nu ruksak lain Buddha. Islam jeung Islam pasea, nu ruksak umat Islam eta sorangan. Ari heueuh. Ti ditu takbir, ti dieu takbir, tapi garelut antara Islam jeung Islam, logo Islam kata rempok, tapi ti ditu takbir, ti dieu takbir, anger takbir mana nu keur dibarelaan. Bener. Kan wae ya aset di Bandung lain tadi ai kuring deh nya tara loba barang penta deh kajen nyiksa awak tuli we kan ai kahayang teh anu lalajo atuh usul tadi teh. Aduh kan bae Kang tong riweuh. Oh bener. Oh, rada-rada adem. Tapi panasna hawa Brebes aya nu leuwih panas di batan ieu. Ketika urang bobogohan jeung batur akhirna dikawin batur. Di dinya mah panasnya itu di sini ya. Jadi panasna ieu mah bisa ditahan, tapi aya nu panas moal bisa ditahan. Nalika kabogoh dikawin batur, bari nagog sound sistemna ka imah urang kuat hayang nyieun bom harita keneh.
Aduh ampun, guys. Ini adalah acara hitan. Tahan udah hitan. Oh itu. Walimatul hitan Rapandi Dwi Firmansah, putra kedua dari Bapak Dedi Ibu Dian Erab, bersama urang geuning eta mah. Bersama Nana Gerhana. Bae tong make ustad kitu nanaon da. Coret we. Bersama Nana Gerhana dari Bandung, Jawa Barat. Oh bener. Bener abdi bener. Bisa salah. Bener. Sebelum berbicara tentang hitan, ieu budak teh prosesna dikandung ku nu ngaran indung. Berapa bulan ibu? 9 bulan 10 hari. Bener. Cek urang Sunda, ibu ngandung 8 bulan. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang koceak, sang kudubrak. Ripuh ibu ngandung teh, ripuh. Nang kuban sok sieun bitu, nyangigir sok sieun bahe, nang karak sidikan eungap, ibu disiksa 8 bulan, kusaha ku bebengok anak nu aya di jero beuteung. Coba bapak pamajikan guling kasahan si eta mah ngorok we teu ngarasakeun. Nang kuban sok sieun bitu, nyangigir sok sieun bahe, nang karak sidikan eungap, patuangan ibu keur parawan rata, matak ti gulu surkutu, tijalikeun simet, ti soledat cak-cak. Ayeuna nu geus kolot cak-cak tewak, teuneunna beuteung ibu cak-cak ngajedog, naha beuteungna geus beberhila. Usaha ibu diruksak ku anak. Bener. Lungse capek ripuh tunuh teu dirasa melaan anak, lapar teu dirasa melaan beuteung anak, ibu teu kabeli baju melaan baju anak, ibu boga imah budak rumah tangga dipengel imahna melaan anak. Perjuangan inung jeung bapak kanu jadi anak luar biasa, moal aya tandinganan. Patak neng, cinta sejati itu hanya 3. 1, Allah terhadap makhluk. 2, Nabi terhadap umat. 3, ibu bapak terhadap anak. Cinta sejati itu ada 3. 1, Allah terhadap makhluk. 2, Nabi terhadap umat. 3, orang tua terhadap anak. Ibu ketika mengandung di bumi teu bisa lahiran, bawa ke dokter peperjelan, karek pembukaan hiji, karek pembukaan 2, karek pembukaan 3, tong wara adu regeng, engke geus pembukaan 8 salapan, kakara ngoceak, dudut jangot salaki, budak bijil salaki ruksak, hese budak keluar, dokter nyieun solusi, gunting dicekelan, ibu dibius, tina udel kahanap, culang cileung eta ibu keur dibius, gunting geus siap, diteuk-teuk krek, tinggal ku bapak kali ka abdi meragakeun krek, ibu nepi ka coba yang dipayun, iya we sabab teu ngarasakeun diguntingna, ngeus digunting budak dibedol, balina dikeluarkan, dikual-kual di jero patuangan, nyerina nepi kana mun-munan, hampir nyawa dek ngalayang, melaan saha ibu nyawa ditanonkeun, melaan anak. Bener? Geus kitu dokter nyokot jarum, make bola anu ngahiji jeung kulit, dikaput. Ongkoh digunting tapi dikaput, double ka nyeri, digunting melaan anak, dikaput melaan ieu. Engke deui mah ibu lamun ngalahirkeun antep tong dikaput deui. Matak pahlawan bagi seorang anak adalah ummaha indung kakara abuka bapak. Sahebat-hebatna Pak Kades, sahebat-hebatna Nagerhana, sahebat-hebatna Palebe, hampura kapangih tina WA yayang-yayangan jeung batur, dijiwir Pak Kades ku pemajikan, tetep ampun mah.
Inilah seorang kekuatan ibu-ibu. Rata-rata na pengajian jumlah loba ibu. Ya, urang mah kaum Adam Pak. Eueuh make jeung nafsu Adam nu aya ge nafsu Hawa we hawa nafsu. Jadi nu gede nafsu teh ieu tah. Eueuh nafsu Adam aya ge hawa nafsu. Apan babu Hawa teh inung urang, inung sararea. Bapak Adam, bapak urang, bapak sararea nya. Kata kurang teh anak incunan Nabi Adam urang teh. Kan anu boga hawa nafsu paling gede ieu. Badak lamun deuk boga salaki mun bisa mah ulah kanu kasep-kasep teuing. Kanu petot pecakan. Nah, anu kasep mah hiji ibu galak timuru, kadua teu narima lamun aya WA teu beres, katilu bisa jadi cerai. Nah teu ngeunaha teh si eta sieun salingkuh, pedah kasep bari beunghar. Coba nu petot deuk balik heug henteu kajeun. Rek aya nu nga-WA yayang-yayangan paduli teuing bogohan baju kawin jeung si itu, da urang mah geus bosen ka maneh. Nepi ka eueuh bebannya boga salaki petot. Inilah namana hikmah. Jadi jika heureuy kuring teh ngan bahasana filsafat, jika heureuy supaya ibu seuri, tapi kan ngarti. Nya matak tarimakeun boga salaki petot teh kukut, piara, paraban, etang-etang gaduh marmot. Dibandingkeun jeung boga salaki kasep, alus, beunghar, moal jongjon hate ibu. Biasa balik gawe jam 8, ieu balik jam 10. Jadi pas ditanya di mana heula? Mau kujung ti mana? Rapat jeung BPD. Alasan. Mana nomor HP BPD-na? Deuk ditelepon langsung. Saking kusieun, Pak. Bener. Mana buktina rapat? Mana? Dicanak notulena ku BPD. Susul. Hayang bukti wae deh si eta mah. Atuh mah tong kitu ayah teh ban bitu. Di mana? Di Tamalna. Eta deket desa aya geuning parantina Malban, gigireun warung. Aduh, warungna ditungguan kurana anak duanya. Disusulna teh kana negatifna we. Teu sadar banna bitu, teu sadar lu atletnya sangna. Paingan urang pah sieun paku ieu tah. Sabab ieu mah sensina wah, tapi lalaki kudu paham kana kahayang. Hayang geulis pek dangdanan, hayang nurut pek contohan, hayang jongjon rasikoan. Kuat asa dipangmeunangkeun. Hayang geulis bapak pemajikan dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Mah gera masak tapasakeunana, mah gera nyangu tah beasna, mah gera balanya yeuh artosna jongjon. Aduh. Rek jongjon kumaha dititah nyangu beas eueuh. Rek jongjon kumaha titah masak pasakeunana eueuh, ongkoh dititah dangdan tapi lipstik geus dicokelan ku bilik. Jangan berharap kaum lalaki boga pamajikan geulis lamun teu disadiakeun alat ngageulis. Pamajikan baeud, geus urang mah entong baeud, bapak teh kumisan, bapak teh jangotan, ngeunteung lamun bapak baeud jiga lele useupeun. Tapi ibu eueuh kumis eueuh jangot, deuk baeud ge mangsa bodoh, naha lucu jiga jeruk edeuk bitu. Matak nyengareupan pamajikan baeud mah kiat sabulan. Tapi sabalikna lalaki boga akal, maka cek urang Sunda ngakal pamajikan ngakeul, ngarah pamajikan ngarih. Ibu baeud sampeurkeun ku bapak, cabut duit 2 juta, asongkeun kana gadokna, langsung nuker baeud dibere duit, langsung nangkep lain tadi. Inilah lalaki anu pinter, anu cerdas. Jadi pamajikan mah lain kudu dicarekan, lain kudu dihoak. Heuh nya bawel bae daripada dibere nu pego. Alung nu bawel teu kudu boga radio, teu kudu boga TV. Tinggal toel si eta itung-itung lalajo film Korea.
Jadi orang sebagai lalaki kudu bisa memaklumi. Nah Abu Bakar ge lak-lak dasar dicarekan ku istrina teu pernah ngalah Abu Bakar Umar bin Khattab ge setan sieuneun tapi Umar tara pernah nyabok tara pernah ngahoak ka pamajikan dalah-dalah pamajikanana bawel ka Umar tara pernah luan lawan malahan ditanya Umar kunaon anjeun nepi ka teu hayang ngalawan ka pamajikan jasana leuwih gede batan nyarekanana aya lalaki nu kitu make jeung Allah tah jeung Allah. Nah lalaki kudu tanggung jawab ka pamajikan kudu tanggung jawab ka salaki. Apan juru turun budak maka budak disebut genetik faktor turunan. Ibu alus bapak alus budak ya bakal alus, ibu goreng bapak goreng budak ya bakal goreng. Faktor turunan alias genetik. Pamajikan hideung salaki hideung ampura nolol budak tutung genetik. Lamun pamajikan hideung salaki hideung nolol budak bule curiga ka saha mah matak tarimakeun da budak teh ladang ibu genetik faktor turunanana bener. Tok kuring jangkung teu geus kabayang inung bapak kuringnya genetiknya. Ibu soleh salaki soleh budak alhamdulillah soleh genetik. Ibu salah salaki salah faktor budakna hohoak matak lamun budak baong bedegong bontongor tong disalahkeun mending salaki pamajikan masang enteng anu gede ai keur naon budak dicarekan da budak teu meunang ibu matak hayang budak soleh contohan ku inung jeung bapakna mun dititah ibadah jang ngaji bari ditungtun jang salat bari bawa wudu jang maca sholawat bari bapak hari ringan salatullah eta kaorok salamul pamajikan di tukang ala toha rasulillah matak Allah ge Allah nu kitu teh Allah kena. Tapi sabalikna ibu oge kudu nembongkeun kasolehan hareupeun anak taroge wangsul papageun nalawang panto ayah geuning pulang kalah kaseuri imeh kek diuk salaki nebang barung cokot cai anu tiiskeun bae tong make gula pikeun ka salaki bari punten hargaan salaki deuk dihargaan ku saha lamun lain ku ibu pikeun cai anu tiis bari teu make gula bahasana punten bapak cai teh cai teu ngangge gula suruput ku salaki diinum jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula tapi nu amis teh budi ibu ka salaki geus kitu suntangan ngesuntangan bawa ka cai cenah mandi geus mandi sadiakeun sarung koko jeung kopiah cenah salat geus salat ibu kahareup deuk naon deuk nyuuh dina lahunan salaki hampura bapana capelung seripuh tunuh geuning bapa melaan jisim abdi hapunten hampura Pak Kades hampura Pak BPD kuring ieu ceramah jero teuing matak euleheuk ge da can pernah kitu ka salaki da teh anu aya ge salaki datang jeung kieu menang duit teu salaki teh boro-boro alah Senen beres salat bawa deui ka dapur bapak beli teu acan tuang hayu urang tuang deungeunana teu loba bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki tempo salaki ngahuapna sagede peureup kunaon make jeung ngeunahna barang dahar lain ku deungeun sangu tapi ngeunahna barang dahar lantaran hate ngeunah digeunahkeun ku pamajikan leres Pak. Coba barang dahar jeung daging tapi ibu ngecebrek wae usaha leutik barang lebok hayang daging kitu udah sero mah tibatan asup karena beteung ngadon hayang ongkek boga coet ke hayang kitukeun ke pamajikan mata genahkeun hate salaki tanggung jawab ke pamajikan borosot budak kadunya jadi soleh lantaran cetakan inung bapana anu soleh sedih dititah ku salaki hareupeun anak kudu ngajerete mah pangdamelkeun kopi anak gigireun mangga bapana mangga anak bakal nurutan panima lain mah kopi kokon ku sorangan kumaha cek budak heueuh kokon ku sorangan nepi ka pararah kitu sabab idza amartaha atau atka istri yang soleh itu adalah istri yang disuruh oleh suami patuh keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas nu soleh lain ieu
Nu soleh mah keur tunuh di titah teh ngadak-ngadak buringas. Mah ka mana? Ka kamar bapak. Bade naon? Kulem. Naha? Tunuh. Wios lamun ayah miwarang. Naon kitu? Pangdamelkeun kopi. Keur tunuh di titah. Mangga bapak, mangga. Belenyeng nenyuh kopi. Naha? Perintah suami adalah perintah Allah. Lamun perintah suami perintah Allah, maka surga dibikeun ku Allah lantaran patuh kanu jadi salaki. Pak, setuju Pak? Tompo bapak-bapak bari ngareret lebok cenah tah. Atos bekem provokator. Ujung ya ada salakina teu usaha cenah. Buat kadeng. Kan bae atuh, teu usaha ge, nu penting dahar we. We nya teh dahar keun bae nu penting hirup. Ternyata terhirup kubur. Sabab pertanyaan anak urang hayang boga budak soleh. Nu kumaha anu soleh? Iji budak soleh teh ma'rifatullah, ajarkeun budak soleh mah sing wawuh ka Gusti. Kunaon eta wawuh ka Allah? Ku ibadah. Dua, hayang boga budak soleh ma'rifatun nabi, wawuhkeun kana akhlak nabi. Ari akhlak nabi osok ngaku goreng batur tara, osok ayeuna batur tara. Akhlak nabi mah bageur ka batur, teu boleh hade jeung sasama. Ajarkeun ku ibu ka eta budak ma'rifatun nabi, sing wawuh kana akhlakna Kangjeng Nabi. Ulah wawuh jeung akhlak artis. Budak bisa goyang depan, goyang kiri, alhamdulillah pun anakmu bisa ngageol. Yey. Amit-amit aing. Budak pinter bahasa Inggris, tong waka bangga ku bahasa Inggris. Budak pinter komputer, tong waka bangga ku komputer. Budak pinter nyo'o HP, tong waka bangga ku nyo'o HP. Tapi ibu kudu bahagia ketika anak geus mampu ngapalkeun Quran, ketika anak geus mampu maca sholawat, ketika anak geus mampu maca berjanji, ketika anak geus mampu ka masjid, ketika anak geus mampu ka tempo ibadah. Didinya aya bangga kakolotan. Sanajan Inggris pinter tapi sholat tara cara rudi. Bener Bu? Kudu bangga teh atuh ku perkara akhlakna. Ma'rifatun nabi, wawuhkeun ka akhlak Kangjeng. Ieu ma'rifatul walidaini, wawuhkeun kana jasa indung bapa. Urang moal aya urang tanpa indung bapa urang. Pak Kades jadi lurah itu lain karena solehna, lain karena hebatna, lain karena cerdasna, lain karena pinterna, tapi ayat tengah peuting nyurucud cai panon kolotna. Ya Allah pun anak bahagiakeun, ya Allah paparin damel pun anak nu sae. Itulah kolot urang, sanajan ku urang teu dibayar, teu dibere, tapi kolot unggal detik unggal menit dina hate ukur anak. Nana gerhana bisa sarupa kieu, lain karena kuring, lain karena hebat, lain karena alus, tapi kuring bisa seperti kieu. Ayat tengah peuting indung jeung bapa kuring ngadoakeun ka awak kuring. Palebe ge sarua, lain karena palebe nu hade, lain karena palebe nu alus, tapi aya kolotna anu hade ngadoa tengah peuting ngadoakeun ka palebe. Mata pangbalikan urang eueuh deui iwati indung jeung bapa urang. Baheula ibu minta duit ke kolot teu mere, kunaon ku teu boga. Suatu saat ibu geus boga duit, hayang mere ka kolot ibu ceurik. Nah make jeung ceurik, indung bapa geus ruku pandung rap ku lemah katurban taneuh beureum, kajeun ngoceak maratan jagat kajerit maratan langit, ukur tutunggul anu ngecentul di luhur kubur. Matak lamun deuk hararade ka kolot, ayeuna mungpang-mungpeung keur araraya. Naon jarempe ngadenge ceramah kieu? Sadar merenya. Urang mah imah aralus, kolot mah usum hujan nyarak celakan. Urang mah baju aralus, kolot mah sapotong gitu ka bedag. Urang mah barang dahar nepi ka seubeuh, kolot mah saletar ge disengsarkeun inget ka anak. Sakedeung deui Idul Fitri, anak kolot sok ngebadami jeung pamajikanana. Bah, urang ngadamel uras karesep pun anak. Ceuk si abah mangga, abah neangan dauna, mak nutu beasna. Nyieun uras, telepon anak, jang deuk balik maneh isuk tanggal 1 Sawal. Bade mah cek budak nyebutkeun bade ti Bandung, ibu urang dieu telepon kuring anggap abdi minantunya. Anggap abdi minantu ibu misalna abdi di Bandung. Jang bade uih ka Brebes,
cek abdi teh bade mak bade nyanak pun bojo kadinya mak dek barang jieun uras lodeh jeung sagala rupa keur maneh tanggal 1 kuring teu datang tanggal 2 kuring teu datang uras nepi ka hasem lodeh nepi ka undung adahar nyeri hate ibu maka doraka keur awak kuring eta ku ngeunah ngomong doraka nya bae da urang mah teu boga mitoha urang dia da ieu mah ukur halusinasi daek kitu cenah nagara ku urang Brebes teuing jauh jeung hareudangan abdi mah jadi lamun sarete jigana hoream duaan udah hareudang lamun matak lamun boga pemajikan teh deuk dibawa we ka Bandung pan di ditu mah tiis genah coba di hareudang teu sudi kudu sare duaan ka itu yeur hareudang matak ieu bisi di dieu aya neng hiji waktu misalna kajodokeun Bandung we lah sebab abdi moal betah di dieu ieu kuat kieu ngoprot kesang ieu teh cacak-cacak awak sorangan komo di kamar kudu duaan sararudi geus tong ngarang mung AC asup angin jeung abdi mah pakades neangan jodoh telepalna tinggi teuing lain nu tiu ngaguyupuk lain nu pinter sholawat lain nu sok salat lain nu sok ka masjid lain nu sok pangaosan lain nu teu boga duit tiu ngaguyupuk geus urusan jeung duit mah jeding sholawatan dibaca anger teu diresikon mah ngamuk matak abdi mah deuk neangan teh awewe nu teu beuki duit aya nolak eueuh itu geuning di tukang aya emak cenah Asep teu beuki mongah mak mah nya ge teu butuh duit teu sudi aya cenah ini cenah Pak Ustad kita kawin we jeung salaki empuk gadis naon si itu ngomong naon tok pasimpulkeun ka ieu Bapak nepi ka Allah ge ngelehan ku anjeun ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain terus ridho Allah gumantung ridho inung Bapak murka Allah gumantung murkana inung Bapak tuh halus salatna hade ceramahna lekoh maca Qur'anna pinter sholawatna goreng patut ka inung Bapak lain sawarga nu bakal terjadi tapi siksaan ti Allah taala naha inung teh wawakil Allah Bapak teh wawakil Allah di alam dunia malaikat tak bersayap adalah kolot urang mata hargaan atuh kolot teh keneh lain ieu mah dibaeudan ku kolot 2 poe si eta ku acuhna coba dibaeudan ku kabogoh atuh yang maafin yang hayang ngadagor ku mik aing ka awewe kitu da dibaeudan ku indungna pedah teu daya kumbah wadah nyai kumbah wadah horea mama awas ya lamun ngalawan 2 poe baeud indungna da acuh budak ayeuna kabogohna baeud boro-boro 2 poe Pak 5 menit oh maafin anjir aing lebih aral da padahal jasa inung Bapak lebih gede batan jasa bebengok si eta wowohan pegawai teh riweuh inung bapak nu kudu jadi kiblat hirup mah lain kabogoh maneh teh kolot mah nyakolakeun nyaragaman ngamodalan boga imah diduakeun jeung anakna kolot malapar keur anakna baju teu kabedag keur anakna kabogoh naon ari riweuh wungkul ukur belobananya kamu udah makan belum ningang budak abawena anu kahipno teh ih kamu perhatian sama aku kirim beas dadahar teh lain ku cinta ku beas peting lo benanya kenapa kamu belum tidur geuleuh aing mah da jawaban ada lain ngantuk lain aku belum ngantuk lain rindu kamu aya ngadagor ku ieu da tuh kamu rindu kamu coba ka kolot osok rindu ka kolot pret besok ya ditunggu sama aku jam 7 ya ini heula talalaki teh ka budak ababena ada teh manis gak ada terus adanya teh aja biarin teh aja kan manisnya kamu ih kamu so sweet aral ih
Unit, ulin, mau motor, butut, beberek-bekan, nangkup, nongeng-nongeng, mogok, cur hujan, dorong keduaan, nyebutna, biarin Indiaan. Melaan kolot mah iraha hujanan si teneng. Melaan kabogoh Indiaan, hareeng mah kolot nulieur. Di jalanku ada lampu merah, aku pengennya lampu hijau. Kenapa gitu? Karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu. Pahit, pahit. Percaya udah makalah laki nu kitu patut teh. Ya, keneng bisi hayang lalajo korbana ieu teh korban rayuan bareto itu. An baheula mah disebut honey bunny sweetie darling babe. Ibu teh ngeunah coba geus kolot kieu teu butuh buba bebeb nu penting rasiko gede. Haben we beb ai beas eueuh duit eueuh kumaha cing ibu pret nu gelo loba gaya teuing. Atak lamun neng putus jeung kabogoh pe ayeuna tong jebleh, tong ceurik, tong hese dahar, angguran sing beuki dahar, dangdas teu kerebek. Nah, Allah meren terbaik kena putus jeung si eta nu datang nana gerhana. Matak bisi aya di dia baru dak abg nu keur galau, udah jangan sedih, aku ajalah perjuangkan. Adil. Nah, ari ka ieu nu kuat teu ngahormat ka bapa tarang ngahargaan ai ka kabogoh nepi ka bagikan dewa mari sararudi hirup teh. Bo, ngahaja ieu barudak ngarah mikir. Beger mah da kitu. Eta geuningnya lamun datang ka imahna, aa mau ngerokok. Aku lupa enggak bawa uang, biarin uang neng aja. Keur bobogohan biarin uang neng coba nunggu sekolot kieu. Aa ngarokok henteu, kumaha ceuk ibu? Yeuh aya duit keur rokok. Aa ngarokok henteu, nah teu boga duit. Alus, eureun ngarokok teh. Jadi aya perbedaan. Bener Pak? Coba eger ngarora mah gitu. Meuli rokok ke warung. Kopinya mah kopi babalikan, tinyuh mah tilu balikan, korek mah opat. Lu atlet kesa ngoprot ditanya ku kabogona, kamu ridho diperintah A? Ih ridho banget. Coba geus karolot kieu salaki loba nitah, wah teh ngecebrek. Ari barang titah teh sakaligus da sia telin belana ngajajah wae ka aing teh teuing. Mata keneng geus cinta itu adalah bullshit. Nu paling paur rayuan lalaki anu nyecep kana hate ke keur aa ayeuna keur aa reuneuh maneh teh mangkejeng ke keur aa ayeuna keur aa sing aleuceug deui inungna deui sarwana alhamdulillah pun anak mah 2 minggu di Pangandaran jeung kabo aduh ya Allah pake jeung kabogoh 2 minggu di Pangandaran nyebutkeun alhamdulillah musibah gede balik teh ongkeng uger pelenung we wirang. Mata ulah coba budak dibikeun ka lalaki sameme aya janur kuning, sameme aya palebe, sameme aya akadika, tong coba dibikeun ka lalaki. Bo setuju? Geura bales keneng budi inung bapa moal kabales saeutik-eutik acan. Inung ngaluarkeun harta jeung banda, urang ngaluarkeun harta banda ka kolot can sabaraha. Bener? Tatak paingan atuh Allah ngancam salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, sapanjang anak goreng patut kanu jadi inung jeung bapana. Aduh. Tatak pangkeung-keungna hirup nalika inung bapa geus teu aya. Da kuring mah aya keneh pun bapa ai pun biang mah nya parantos ngantulkeun. Jadi dituluykeun menta doa teh. Karaka batur urang pakades menta doa teh. Sieun teu ridoeun batur. Ai bapa mah pan ridon, cenah doakeun rek mana cenah maneh ka Brebes. Aduh cenah jauh. Rek mah naon cenah maneh ti Brebes atuing cing tepat teu apal. Kumaha engke we ceuk abdi teh. Pan cenah maneh geuning mawa dodol mah ti Garut, nya cing teh Garut. Wajid mah Cililin bener. Ari Baronong mah Majalaya jelas. Ayu Kadu mah ti Baduy nya. Ari Ganas mati Subang bener, ari ti Brebes cenah naon teuing cing teh Pak. Kumaha Pak BPD? Pawang cikan engke rek ditepodina dus aya eueuh.
Tapi ada bawang terus nauk asin. Eta dus gede menya 2 rupa. Naon deui? Ranginang 3, opat teh tuh hiji-hiji. Cau. Mangkaning di buruan teh sok aya hancip, Pak Kades abdi Pak Hancip. Jadi Pak Hancip budak Banser, budak PP sok ngariung di buruan teh. Nungguan abdi teh. Apal abdi. Papan ngarona ngajaga keamanan lemur jadi teh usum rona. Jadi lamun abdi nolol jam 3, jam 2 gitu. Oh, cenah Pak Ustad sumping nyanak naon sok ditanyakeun. Ai abdi babawaan mah tah cinte aya ti Brebes talamun eueuh teh sok bingung abdi teh Pak. Rek kumaha pertanggungjawaban karena nalika Banser nanya, barudak PP nanya, Hancip nanya, nyanak naon cenah ti Brebes abdi teh ngahuleng teh Pak. Aya deuk disebutkeun teu mawa naon-naon. Bibir Hancip teh atuh mak nya kurang ditu parar di teu barang bere kitu. Aya deuk disebutkeun mawa da memang teu kan ieu mah jigana kieu we Pak Hajat abdi mulai nyeniran sakadar ngelingan. Alah, ampun Gusti. jadi budak soleh teh simpulkeun 3 nya. Hiji, wawuh ka Allah ku ibadah, wawuh ka Nabi ku akhlak, wawuh ka kolot ku inget kana jasa. Nabi jeung Allah ngelehan tanpa karidoan inung bapa moal ditarima ibadah. Matak hakikatna hirup sing alus ka kolot, sing alus ka indung, sing alus ka bapa. Naon sababna moal aya urang tanpa aya indung jeung bapa urang. Ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridona inung bapa, murka Allah gumantung murkana inung bapa. Al jannatu tahta alal aqdam, surga di bawah telapak kaki. Jelema anu doraka ka inung bapana, hirup teu neut, paeh teu hos, hanap teu akaran, kaluhur teu sirungan, lamun kembang moal jadi pentil, pentil ge moal jadi buah, geus jadi buah ge kena kuburuk, hirup ka itu nyuduk ka dieu nyuduk. Nah, aya doraka kanu jadi kolot sebagai pepeling peringatan di alam dunia, akhirat mah geus siap entab-entaban seuneu neraka, bongan goreng ka indung jeung bapa. Katak bubar ti dieu wayahna tepungan ibu rama ibu. Kumaha lamun tos teu aya meuli Quran dikeun ka pasantren, meuli Quran dikeun ka santri, cenah dibaraca sugan we sahurup demi sahurup ngocor ngagolontor ka almarhum jeung almarhumah indung jeung bapa urang. Ngeser karpet teuneun di masjid ngarah kalayak kuno salat, sugane setiap aya nu salat karpet nati urang aya meureun ngocor ka ditu pahalana ka almarhum ka ibu rama urang nyabunya. Nah, ungeukna rada sapotong. Tuh. Cara mikanya kolot nugas eueuh diwati kitu nyieun kahadean tapi atas nama indung jeung bapa. Nah, oleh pertanyaan, "Heuh nepi teh ka ditu?" Bapa we ini teulah ka ditu juga. Bisi nanya, "Heuh nepi teh mun Quran dibikeun dibaca ku santri atas nama kolot urang, nepi pahalana ka ditu?" Urusan eta mah mending bapa ka itu. Boro-boro mah maca Quran, boro-boro masa ayat 2 ayat. Ibu nelpon kuring di Brebes ka Bandung, make sinyal manusia, make kuota manusia, sadetik langsung nepi. Halo, sinyal manusia, komo sinyal alo. Terus. Mata gerateangan sinyal nu alus, kartun HD, kuota nu bener. Kan HD ulah diakurkeun jeung nu tahun kamari. Kapan tahun kamari aya geuning anu nanyakeun Idul Fitri iraha ka Allah. Ditelepon geuning Allah, "Ya Allah, iraha Idul Fitri." Geuning jawabanna teh, "Jumaah." Lain eta, maksud kuring mah sinyal, lain sinyal eta. Sinyal naon atuh? Sinyal urang rindu ka indung bapa nu teu aya, jieun cara, jieun tarekah, jieun ibadah, tapi kudu atas nama indung jeung bapa urang, bentuknya anak ka indung. Ibarat bapak boga hutang kan geus maot teh kumaha mayarna. Sarua teh. Berat ibu gaduh semetan ternyata itu teh maot, deuk dibayar itu geus eueuh, deuk ka mana mayarna? Cek ibu teh bae atoh we. Lain atoh nu jelema boga hutang tuluy maot, engke di ditu teh salat ditolak, zakat ditolak. Nah aya kagorengan ku babu hutang, katak bubar ti dieu teh atuh balayar.
Kan pertanyaan anak lamun batur maot tuluy urang boga hutang kasih eta sedengkeun keluargana eueuh anakna eueuh ahli waris eueuh ibu boga hutang kanu geus maot rek kumaha mayar pek pecahkeun moal dituluykeun ku urang oke jeung ngara isuk daraek pengajian ka ustad di dieu ka ustad bahas nu keuting kita nunjukna gerhana boga hutang ka jelema nu geus maot kumaha mayarna ngarah di dieu aya rutinan tuluy ibu pertanyakeun eta dijawab ku urang mah atuh angeus teuy. Eta PR supaya ibu daraek pangaosan ulah pangaosan teh aya urang wungkul breng loba Pak Ustad setempat 10 nu hiji ngompol heula hiji dahar heula sare heula tong soki teu udah nukur dihargaan mah lain ustad nu jauh nukur dihargaan mah ustad nu deket kuring datang ka dieu hiji diplom 2 dibayar coba nu deket mah Pak aduh perjuangan lalakonna hebat eueuh nu mayar eueuh nu nitah daek we ngeureuyeuh dina agama ngajarkeun budak ibu ngaji kan ieu yo nu kudu keblek pikirna yo ku ngaji teh lain tong ngeret atuh ini mah alhamdulillah di urang nya Ustad Ridho wae jeung Ridho wae ibu ge kudu ridho atuh nitipkeun budak sok nitipkeun duitna naha bada ustad teh butuh rokok butuh dahar ulah habene budak urang dianteur-anteur ka ustad aya teu diperhatikeun beuteung ustad kumaha lamun sakalor isu pilih pika butuh jelema mah heubo kecuali kuring mah datang ka dia tidak pernah berharap sepeser pun tentang uang jika nu teu percaya sabab kuring yakin kuring ceramah teh 3 pahala kuring mawa mobil make bensin berarti sodako harta cicing heula sodako harta kuring nerangkeun ilmu bersaeutik-eutikeun meureun ilmu ieu teh nya berarti kuring sodako ilmu 3 silaturahmi nu teu baweuh jadi baweuh nu teu apal jadi apal oh ieu na gerhana teh nu TikTok gitu jadi 3 pahala teh lamun bapak hajat teu mere 3 pahala beunang ngan kumaha atuh lamun nu hajat mayar kelapur nu 3 ngan duit meunang tah tadi nepi ka teh hate teh keur perang antar milih pahala jeung milih duit tah kira-kira ieu mah kira-kira milih pahala kuring atawa milih duit waduh ladang musyawarah bersama alhamdulillah jadi pahala beunang da kuring mah tujuanna pahala tah duit mah usulan rakyat nuhun ibu urang ACC bae atuh lah hadirin kaum muslimin geus jam 11:30 ana ada urang nu ceramah naik rumah urang lain kakara ieu ceramah kuat ditolak ulah ngeusan ibu mah deket coba kuring 4 jam ti dieu pidatangan kana jam 3 coba ibu bubar ti dieu nah hayang nepi ka jam sabaraha atuh hayang nepi ka jam 12 cenah itu mah hayang nepi ka 12 kan we antep cenah si eta sorangan urang balik we kesan nu terakhir atuh eueuh deui kolot mah ngarep-ngarep di akhirat teh doa budak anu saleh ulah pernah urang nyieun kadorakaan ulah nyieun kamaksiatan bisi inung bapa nu geus maot ditanya ngadidik teu anjeun ka budak maneh tunu di dunya bedegongna bakti karep terus Pak omo lamun alancek jeung adi pas ya merebutkeun warisan indung nu geus maot bapa nu geus maot ditanya nah ari anjeun baheula ngadidik teu anak araranjeun nepi ka pasea ku harta kitu berat keur kolot mah lamun anak parasea landi jeung lanceuk pasea merebutkeun harta kolot mah berat di akhirat teh Pak matak lamun nyaah ka indung bapa nu geus eueuh ulah pernah papaseaan antara adi jeung lanceuk kudu akur jeung dulur ulah pasea jeung satangga Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan sehingga indung nu geus maot bapa nu geus maot teh jongjon lalajo anak diinformasian ku Allah anak anjeun keur masjid anak anjeun keur pangaosan anak anjeun keur yasinan anak anjeun keur tawasulan anak anjeun keur hadrohan anak anjeun keur ngadoakeun anjeun ungah kalau teh coba lamun ku Allah ditepikeun kieu anak anjeun keur mabok anak anjeun keur judi online anak lah teu kumaha kolot urang nu geus eueuh lamun berita eta nepi ka ditu bener matak nyaah ibu ka kolot nyaah bapak ka kolot heup ulah pernah nyieun kadorakaan bisi kolot ditanya tentang kadorakaan eta sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu kateda billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.